Ayo jadi ini ke pesantren teh ayo nah. Teuing deh, mah da hoream ieu teh hiji pesantren teh. Geus beukeum mah dangdan tuh tinggal di kurung manuk lagi. Kamana sih kanyu teh engko teh rek pesantren ieu teh. Paling da bakal di pesantren lah. Bahaya lah mun teh di pesantren keun ayeuna mah. Rendi, yo. Ieu beh. La ilaha illallah eta si kanyu. Buru-buru ngene ka boro murid. Ka boro murid ya Pak Ustadna ka boro eueuh di lemur mangis mah balik gaul ket. Geus bener nyaho HP. Ayo urang ini. Aing ngabeh atuh atuh kala deh. Buru entong mau suruh kusunu sia sini. Urang pesantren mak balik teh pesantren mah. Tuh itu babaan sok buru. Ka boro barang yo. Tade canak dah eta tasna. Jang di pesantren teh ulah bangor ujang teh nya sing turut ka mama kiai sing pinter ulah picareoseun gurunya jangnya didoakeun ku bapak. Alhamdulillah cu urang geus tereh tepi ka pesantren Bustanul Ulum pamit lepat nada mohon leres di dieu hayu jang. Mana teh toklek sing bener pesantren teh mending kana pesantren lanjut teh ieu teh aduh manirip mikiran maneh teh mending maneh pesantren ayeuna mah sing bener we lah. Aduh aing maneh coba dikokolor deui. CF artosna kamari pake judi selot. Hayu atuh. Itu Aing ada make tulus ini pesantren. Kan dia. Aduh mana jeung sangal tata jong kitu eta teh. Uleuh sing ikhlas kan hate urang pesantren geus yeung ngaras jadi budak anu soleh. Yeuh contoh soleh jadi ahli berjamaah jadi ahli infak teh kunaon ku soleh ku bager sing nurun kumaha teh si teh urang pesantren ku aing aing naon tata jong kitu eta teh siga nu aral maneh teh. Nama orang langsung ke bumi Pak Ustad. Mudah-mudahan Tuh, Pak Ustadna bening jang seueur rencangan di dieu sing betah ujang teh nya. Nam, sing sabar ujang sing soleh. Ari ieu arek pesantren kan budak sarua. mohon Pak bade ieu ye nyangakeun urang kali ka Ustad Deden. Bapak teu make tajwid tah ngomong teh. Pak Haji Mayung gitu. Di mana rana itu? Aing mah ni eta gitu-gitu teh ngomong teh. Ya teh apa teh Pak Haji Mayung? Punten Pak Haji Mayung pan abi mah me tepan ayeuna atuh janten teu uninga upami ieu Pak Haji Mayung. Haji abi mah ieu bade nyarankeun urang kali ke Pak Ustad ke Bujang Sonten. Punten Pak, punten. naon ieu asa ngahareureun jalan hararesek ieu ek gelempang teh kumaha ieu teh? Nah, eta teh make jeung nyebutkeun ngahalangan. Teu apa ieu teh orang terhormat. Teu sopan eta maneh teh ngomong teh degul. Atuh pang mending halangan jalan jaba abi teh berat deui. Si jengkar kehead eta make jeung teu apal gitu aing orang terhormat. Dasar awas ke panggih di ditu. Hayu budak hayu tong disagala di denge lah. Ha 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 ha!